Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari Sanggar Pahenggar Kota Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tasikmalaya yang ke-20. Di mana harapan kami adalah pamimpin nyaah karahayatna, rahayat sinurut kepemimpinan. Dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tasikmalaya, juga Dispora Budpar Kota Tasikmalaya. Kami dari Sanggar Pahenggar diberi kesempatan untuk mempergelarkan karya kami, yakni Gondang Tatanen Wilujeng Nyak Seni. Bismillahirrahmanirrahim. Cek ajek dipangadegan sampurasun sadukasuhun sampurasun kanurabu. Sampurasun kakaruhun nungancik di lemah cai. Sang bayu ti alak paul gunung pageuh nyakra di buana raksa. Nunitis banyu ning herang banyu rasa banyu resmi. Banyu nunyaliara di bumi raksa. Banyu nunyaliara di bumi raksa. Rasa amis, rasa apait, rasa hasem, rasa asin nu aya di banyu herang. Herang caina berem seneuna bodas angina hideung jagatna nu aya di belah kulon, nu aya di belah wetan, nu aya di belah kaler, nu aya di belah kidul. Reg pageuh akarna, ajeg tangkalna, lempok daunna, hibar kembangna, lebet buahna, jadi gumulung rasani sari, rasani sari, rasani sari, sari, sari. Hihihi, sok barudak, geula olah eta lahan teh sun, alah menang kabagjaan. Hujan geus datang, fajar geus caang, goreja kuring urang tatan-tatan. Yu geurang udang, yu geura gancang, manggul pacul numpun munding rarakitan. Yu urang manggul pacul, yu urang nyoren bedog, mawa parang mawa congkrang, naik akanen ngolah tanah. You
tampak gawe ngolah lahan babarengan. Yuhayu urang sarukan sukan gawe hade nu rancage pangharapan. Yu urang mopok lalang, yu urang babat jukut, melak pare melak jagong, melak kacang sasanggilan. Durang durang durari, durang durang durirang, durang durang durari, pan urang boga kahayang. Kang, belah mana mimiti gawe teh euy? Ye, mending oge urang ngomong heula irigasi, sangkan cai ka sawah lancar. Atuh. Geus kuring mah belah dieu we, rek kababan jukut tah. Kami ti belah dieu we rek ngeruk solokan. Ke. Ari eta akang dokter bade ka mana? Ye, kapanan kuring mah dokterna ge dokter hewan. Jadi rek nyoba bujur sapi. Lain sangkan sapi minanganakan. Kapanan swasembada pangan jeung swasembada daging teh kerja udagan dina zaman ayeuna teh. Gitu. Geus ulah karajeng we. Tah jukutna dibabat, tah rungkuna dicacar, cai ngalirna susukan. Tuh di ditu dipacul, tuh di ditu digaruk, sangkan balong kacaian. Urang dipelakan, urang dibinihan, melak pare, melak jagong, melak jauh Ambon, melak kacang panjang, kacang kedelai jeung wijen. Tuh jukutna dirambut, tuh parena dirambet, digemuk disemprot hama. Hama berit dibasmi, hama simet dibiceun, nyaan genten katatanen. Gemuk tai domba dicampur orea, menang meuli di nagara. Sangka bengsok telak beak subsidina, kaude bageanana. Tu sampalan lega, tu pasir malimpi, gunung rentul ngariuhan. Saluran irigasi henteu kurang kucai, nyaian ka mana-mani. Teu karasa lilana, soson-soson lana, pare koneng tere panen. Kacang ranjang rambai, jauh Ambon montong, lauk di balong gulita. Bicara saya, udud atuh udud heula, bari reureuh di dieu ye, dinu ieu. Nya mawa kitu bakona. Nya mawa atuh, malahan bakona ge merek nu hade. Ya merek naon kitu? Deuleu tah, merek jangkrik. Jangkrik. Cik atuh dieu dewek ngasaan. Tah oi. Yo, kabelah dieu teh sok loba mojang siang ngaliwat. Astina ieu mah teu bohong. Ngarangkap ka kebon. Lain jeung digendot ka sawah. Baru urang ngintip di dieu. Ke. Ari eta akang geus boga kabogoh acan. Nu mawi acan. Kapan kakarang beres kuliah di pertanian? Mun aya awe nama geus hayang kawin. Nya naon deui atuh ieu teh? Ye, pare tereh panen. Lauk di balong gulita. Puguh deui palawija geus dedeg alangeun. Sugan aya jodoh, urang intip ujang ti dieu. Sugan katingali. Mendoga
lain manuk piit nu leutik dadana eueuh purihan wanian tanu ngatakan kuring lain manuk jalak nu bekang awakna eueuh dagingan berehan tukong korongok bangun hate hayam pelung nu jangkung ngeplek cawer ngadar jam-jam nu gandang alam padang narawangan pajar caang ngembrai taya aling-aling samar-samar aya mojang keur ngalabring hayu baturang deketan rang cacapkeun mumpung aya kasempetan sugan aya bagja awak bisa nyangking mojang lenjang dengkleng deng deng dengkleng deng deng buah kopi rarang geuyan Tah eta mah anu pendek anu dewek omat pisan ku anjeun tong dikeureuyan Ta eta mah anu lenjang anu urang omat pisan ku anjeun tong dikicepan uing mah kajen sesana ucentik bulu sojana teu nyangka aya jejaka beceka ngan hanjakal teu sopan teu boga tata krama hei jajaka tong ngagoda pek tempoh heula tangtungan menteng heula tenjo rupa samaru kuring kagoda hei nu garelis tong wakang ngahina ieu oge akang teh sarjana pan akang oge geus jadi insinyur ye akang oge geus jadi direktur ye akang geus jadi dokter akang oge geus jadi ahli komputer tiraku nu gelis teka pincut ku akang arek dilamar teu percaya lalaki zaman ayeuna gandang soteh panganggona padahal gede pohona halik lingkah masing jauh samaru kuring kagoda ulah waka ngaraku jadi sarjana lamun tacan bukti karya nyata sumpah akang teu bohong sumpah akang teh cinta lamun neng teu percaya bek belah dada akang teh cinta sagede dunia teu percaya rayuan pemuda zaman sekarang bicara sembarang gampang katanya abang cinta bersumpah abang sayang padahal nyatanya mata keranjang tenteingeun apik teh sapajodogan walau dinda tidak senang di hati tetap terbayang hey solali lali solali lali solali solali lali solali solali wa wa wa
sama apa? Jangan. Mari Dinda. Tidak. Mari berkenalan. Jangan. Mari. Tidak. Mari bertunangan. Jangan. Hey, solali lali. Solali lali. Solali, solali lali. Solali, solali. Wah, 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 Dinda, aku cinta sepenuhnya. Bohong. Kan ku sunting bak sekuntum bunga. Bohong. Mari Dinda. Tidak. Oh mari rembulan. Jangan. Mari, mari. Tidak. Mari kita tinggal saja. Silahkan. Hey, solali lali. Solali lali. Solali, solali lali. Solali, solali. Wah, 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 Hapunten Nyai Akang Ke heula. piraku Nyai Akang Ke heula. tong kitu Nyai Akang Ke heula. permios Nyai Akang Ke heula. hayu babarengan ngawujudkeun Cik neng bade naros ka akang eta tah nu ganteng halem. Akang, lamunnya akang boga rasa tanggung jawab salaku lalaki, neng bade naros ka akang. sok lah bade naros naon nu geulis Akang moal burung teu dijawab ku Akang Naon? Ngaran pakakas paranti pulak balik jagat. Tah akang gaduh nuki ngaranna lencog. Gunung Neng sakembaran dilencog ku akang. Cik, nyai rek naros deui ieu. Tah ka akang eta. Naon ngaran pakakas keur paranti nu gargawi. Gampang anu kitu maneh. Ye, Akang gaduh jimat. Ngaranna linggis. Jimat sakti sok dicacanda ka mana mending. Dikubah unggal kacai, sok rajan hudang ari janari. Lumayan, engke jang cocokan Nyai. Itu gargawir Nyai teh ku Akang. Ulah hareuwa. Cik, atulah. Abi kan bade naros tak ka akang eta. Yeuh. Lamun Neng boga sawangah gar, geus lila teu kacayan. Kumaha carana sangkan sawah jadi subur? Wah, gampil atuh eta mah. Sok lah. Kasih tahu jangan. Kasih. Ye, dengukeun nya. Sok, ye. Pan akang teh boga paralon. Terus? Panjangna teh sajengkal. Tah, korobokan anu mengpet. Mengpet maksudna dirojok ku akang wal penting. Pasti sawah Neng kacayang. Bener. Pinter. Kami teh bener kasih tahu. Hayu batur urang seuri. Hayu batur urang imun. Era erong era erong era. Mun bada era. ulah sok ngabohong Atuh balaka. empe geura ngomong Pas ini urang duaan. Hareuos hareuos bojong. galong
Dewi peperi di leukeut moal Calik-calik sareng abdi peperi pajakeun moal deng 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 klem deng deng jalanan ka Raja Galuh Bempeng deket sosonoan isukan urang pajauh dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sadinten buah sadinten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan Neng, Kah, alhamdulillah ayeuna urang geus ngajodoh. muhun alhamdulillah Akang. Ieu akang ngadu bibit kalapa. Muhun, Urang pelakeun di pipir imah. leres. Kerepi bekeleun biaya hidup urang jeung anak urang. Ah, saya pisan atuh isi sae na eta Akang. nya sae komo. Mas, Kulan bagus. hayu. Hayu ka mana hari ini? Ih, hayu pokoknya Eta mah Mas. dengereuna eta nyebut hayunya nya bade ka mana atuh? Ih, itu pangkeng tos ngantosan. Oh, tutunggulan. Muhun. Aya atuh ayeuna mah isin atuh seueur tamu ayeuna. Nyawios atuh hayu ah. Atuh isin. Hayu ah. Nya atuh hayu Ayo, tarik ayo. kitu mah hayu maksa mah nya Hayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Incu aki geus ngara rumah tangga sun. Regreg hatete sok barudak rumah tangga teh sing jejem ulah aya benceng keweng. Ieu lahan geura olah pikeun pibekeleun haridep. Mudah-mudahan ieu garapan teh sing aya mangpaatna keur balarea. Hapunten tina sanes kanten kakiranganana.